gening para mitra teu karaos nincak bagian ke-55 we nya dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun ti Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Mangga atuh para wargi, ayeuna Mang Jaya nuju ngaca carios nyambung judulna Marakayangan karangan Bapak Tatang KS. Ari Marakayangan maksudna para mitra sadaya janten ieu para mitra sadaya ieu we naonnya gitunya Marakayangan gitu para wargi sadaya janten teu aya di alam manusia gitu namun katinggal ku manusia tetapi karaos ku manusia. Nah ieu mah para mitra cek dongeng ai buktos wadai teu ka ieu teu aya teu acan anu medakan model kieu ngan cek dongeng we namina ge dongeng ai dongeng teh diade-ade sangkan sae dialus-alus sangkan payus direka-reka malar siga gitunya para wargi dongeng Marakayangan karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-55 manganyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Marakayangan. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang teu karaos para wargi sadaya ayeuna teh nincak bagian ke-55. Mangga urang teraskeun deui dina akhir bagian ke-54 urang sami-sami ngabandungan harita Juragan Komarudin parantos panjang lebar nyarios ka Aki Wiranta malah kaliasan carios make aya pikiran bade mirak nu janten pamajikan kitu nya para wargi sadaya. Nyimas Arnesah teh kumaha terasna ieu dongeng naon Aki make hoyong mirak kumargi laku lampah tingkah paripolana Nyimas Arnesah ayeuna teh ngan alum bae kasalaki kurang madep kitu para wargi sadaya. Kumaha tu Aki Wiranta sabada ngabandungan caritaan ti nu jadi dununganana. Mangga Aki Wiranta harita cumarios. Ari dugi ka anom aya emutan kadinya mah sumuhun aya emutan bade mirak neneng. Ulah atuh anom bilih ngadongkapkeun karepotan ka anomna. Kumaha upami neneng camih baluas emutanana? Banyak anjeunna nuju teu damang emutan. Banyak ku anom bade dipirak atuh sami we namihan panyawa tuang garwa. Ka anomna matak janten dosa, sango Aki mabios ulah dianggo emutan teuing. Ulah diangge karudet mana? Karaos kesel karaos lapar mah. Sanes anom atau sanes Aki nu ngaraoskeunana. Nanging sok sanaos kitu ari. Milari akal atanapi tareka mah kada anom. Tareka eta rupi-rupi. Jalana supados neneng pulih deui sagala rupina. Kitu ge manawi kaulam kumaha anom kalaen mugi ngahapunten. Wireh Aki kumawantun ngawawadianan ka salira anom. Oge ngadampal kana paripaos ngawarah ngojai kamari. Atanapi ngalungan uyah ka laut. Mung ieu mah sanggem pare pangimut Aki. Mangga gali ku anom kana tangtos bakal namih-namih gangguan. Kana emutan anom upami dugi ka neneng dipirak teh mah. Sami sareng jalmi anu nuju teu damang sanes dilanongan malah disiksa kitu anom. Cek Aki Wiranta wani ngawawadianan kanu jadi dunungan. Sabab geus teu asa-asa kawantu Aki Wiranta digawena jadi badega di Juragan Komarudin. Lain ka karabubulanan atawa ka karasa tahun 2 tahun. Tapi geus hampir 10 tahun. Atuh Juragan Komarudin meunang sawatara menit mah naraga meneng. Teu sasauran sakemek-kemek acan. Malah katingalina ku Aki Wiranta siganu terus ngalamun. Akhirna mah keur Aki Wiranta jadi ngabetem ngadonting jarentu teu beda ti hayam panyambungan. Ngajadikeun simpena patempatan nu kadenge lintang ti sora kendaraan, nu tinggarerung jeung hayam kate kongkorongok di tukang. Nu teu karasa ngonge kadenge sora nu azan di masjid. Horeng geus nganci kawanci asar deui atuh tos kitu mah. Juragan Komarudin kalebet teras kebat siram di kamar mandi.
Ari Aki Wiranta jeru turun tuluy maratkeun di pagawean ngelapan motor harita teh para mitra nepi ka beresna nya ti harita Juragan Komarudin teu katingal marung kawut emutan anu janten garwa malah katingalina asa beukinya dina sasauran kanu janten garwa leuleuy sajabiti kitu sok di banyolan di palar nu janten garwa berag kawasasari malih dina hiji dinten mulih ti padamelan make ngagaleuh kaset video nyata kaset film bangsa pelawak kalayan Sontena Distel. Aki Wiranta meuni babara katakan kitu deui malomrah meuni heuheuy deui nyeng sirikeun film pelawak atawa bodor. Atuh Nyimas Arnesa ge kacanakeun gumujeng, tungtung namah jadi areak-eakan meuni rame. Ningali kitu mah Juragan Komarudin ngarasa bunga. Kulantaran jadi pamajikan kontan marahmai. Dina seurina bangun anu rarangu meuni ceuceuleukeuteukan. Lain bae Juragan Komarudin sanajan Aki Wiranta ge jeung malomrah milu bunga milu atoh ningali dunungan awewe berag teh. Dugi ka Nyimas Arnesa ku ayeuna make kersa barang tuang sagala. Kersa ngalui sapertos nu kapengker-pengker. Nyati harita Nyimas Arnesa teras berag deui teu ngemutan perkawis Yuliani. Kumaha atuh saterasna kaya Nyimas Arnesa sareng Juragan Komarudin carogena. Na teras manyang rumah tangana. Oge kumaha kaayaan Sobar sareng Nyi Rohaya sareng Yuliani. Na tiasa patapang deui sareng Nyimas Arnesa kalih Juragan Komarudin. Oge kumaha Ari Bastari sanggeus ditibanan hukuman. Nah baris kaluar deui tur panjang umur. Rupina para mitra kangge pangwalerna mangawe perhatoskeun saterasna dugi ka mana geletuk batuna kecebur caina ieu carios. Mung nu tantos kasebat insan biasa mah atanapi kasebat jalmi teu istri teu pameget. Teu murang kalih teu sepuh kana tangtos aya perubahanana. Duka robih dina bab kadunyaan, boh robih dina harkat sareng darajatna. Duka robih kaayaan salirana singket nama sadayana jalmi teu langgeng ngancik dina kasinugrahaan. Henteu langgeng ngancik dina kaprihatina. Tong bujeng kaayaan jalmi sanaos kaayaan waktu sareng alam oge aya robihna, aya ngagilirna. Poe ganti poe, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan. Bulan kahiji ngagilir ka bulan kadua, bulan kadua ngagilir ka bulan katilu jeung saterusna. Beak bulan anu ka-12, datang de bulan anu kahiji taun anyar. Ngan kitu jeung kitu bae robahna atawa ngagilirna waktu, malah sok teu karasa nyarelekna, majarkeun teh bakat ku betah teuing hirup di alam dunya. Nya kitu ku pangrasa para insan mah nyarelekna waktu teh teu karasa. Malah rarasaan mah asa anger. Beh anger kaayaanana. Kaayaan diri boh kaayaan diri urang atawa waruga. Boh anger dina urusan umur hal sarupa kieu nu disebutkeun parobahan. Dina naon rupa pasti kaalaman atawa karanapan ku sakabeh manusia. Nu ngora teu anger ngorana pasti nyedek kakolot nyedek karempo. Nu tadina orok keneh ningkat jadi budak. Dina budak ningkat kana rumaja. Atawa awewe lalaki tur ningkat kana dewasa. Gambaran ieu urang cokot ringkesna ieu carita atawa gancangna ieu carita. Bari nu teu karasa majuna waktu. Kacaturkeun Nyimas Arnesa dina sakitu welas taun. Di sabada ngalamun teu damang batin ku perkawis nasibna nu janten putra. Katelah Nyimas Komala almarhumah. Kitu deui teu damang emutan ku perkawis Yuliani. Ku ayeuna mah Nyimas Arnesa tos pulih deui sapertos kapengker-kapengker. Salirana janten montok. Rumah tangga sareng Juragan Komarudin asa tami senang tami raos. Nyatang tuwe Yuliani nu dikukut ku Sobar jeung ku Nyi Rohaya geus nincak dewasa. Nincak rumaja putri samalah sakolana lekasan kaluar ti SMA. Dina rupa jeung pangawakan tamah tegep tamah geulis. Ari kahayangna Sobar mah Yuliani teh sakola dituruikeun ka perguruan tinggi. Ngan ku Nyi Rohaya dicarek diteruskeun majarkeun nepi ka SMA geus cukup. Samalah Yuliani ge kahayangna mah hayang terus sakola ka perguruan tinggi atawa nu disebut fakultas. Ari kahayang Nyi Rohaya mah sina terus digawe di bagian kantoran. Ku dasar kitu antara Sobar jeung Nyi Rohaya pamajikanana toja iyah kahayangna. Dina hiji poe nincakana poe Minggu harita pareng Sobar pere. Geus biasa kasebut kaum buruh mah di mana-mana lamun nying hareupan poe Minggu libur. Harita waktu Sobar keur ngadaweung di teras.
kalawan tas ngalaksanakeun ibadah salat asar. Torojol Yuliani nyamperkeun sarta gek biuk dina kursi kalawan pokna. Pak kumaha tuh perkawis abdi neraskeun sakola ka fakultas teh? Jantenkeun atawa entong, Pak? Yuliani nyarita bari alum. Kalawan nyebut bapana teh meuni lelebna keur kawas ka bapa kandung. Nyari kahayang mah Yuli teh dituluykeun ka perguruan tinggi. Ngan kumaha ari mama sabab mama mah tetep Yuli teh kudu digawe di bagian kantoran. Ari rek patugeng-tugeng is apa jeung si mama pabentar nimulkeun papaseaan. Sedeng apa tisaprukna kawin ka si mama can pernah papaseaan. Malah kahayang mahayang ulah ngalaman papaseaan. Boh jeung kulawarga, boh jeung dengen-dengen. Sabab jalma nu sok papaseaan lain alus, malah matak ngadatangkeun pirugieun, ngadatangkeun picilakaeun. Nu matakeun we Yuli jeung apa mah. Ngelehan maneh gugu we kahayang mama. Cek sobar satengah ngupahan Yuliani. Rupi apa tos uninga maksud mama mi orang ngadamel? Yuliani netep seukeut. Ari geus nyaho kana maksudna mah acan ngan anu kahartina ku apa mah. Sangkan Yuli buru-buru menang penghasilan tina urusan digawe. Nu akhirna sangkan bisa ngabantu-bantu kana karipuh nu jadi kolot. Sanajan Yuli digawe oge tur boga penghasilan keur apa mah moal karoo. Sabab apa ge masih keneh mampu, masih keneh kuat nya rejeki. Kajaba lamun apa geus teu kuat kuli anu hartina mah geus rarempo. Kakara apa diurus kun jadi anak atawa anak bagianana ngurus kolot. Cek sobar. Torojo nyirohaya pamajikanna norojo kalawan nyarita pokna teh. Sanaos abdi ge sanes bade karooh ku ana rejeki ladang usaha nu janten anak apa? Mung anjeunna mah supados aya pangalaman kahiji kitu, kaduana sakinten apa sareng abdi jag-jag wae. Kumaha upami apa sareng abdi nya da kararempo. Nu jadi anak teu acan tawakal, akhirna mah nu jadi anak ripuh, urang ripuh. Ari kitu mah Yuli tos didamel aya kange bakal anjeunna. Abdi ge sanes teu satuju, sanes teu hoyong neraskeun nu janten anak diteraskeun sakolana ka perguruan tinggi. Mung samemeh dilaksanakeun teh kedah diemut heula. Nah baris teras kabiayaan, sedang neraskeun ka sakola perguruan tinggi teh sanes alit-alit biayana apa? Tiap tahun kedah aya artos kuliahna, nu sanes 10-20 ribu atuh teu acan alat-alatna, teu acan itu ieuna. Ngemutkeun kayan urang batan sakieu tiasa neda getos untung. Nyari apa baris mampu mangga biayaan nu janten anak mangga. Mung upami baris rentas di setengahing jalan, langkung saetong dilebetkeun. Ngalelebar biaya dibelaan jual jaar sangem paripaos teh mah. Ari heung teh dugi ka jucungna. Nu mawi atos we sangem abdi mah tong diteraskeun ka perguruan tinggi, langkung sae Yuli sina didamel. Cek rohaya. Cek rohaya mah tetep Yuli kudu digawe. Atuh sobar temahna mangahuleng teu lemek teu nyare. Kitu de Yuliani melenguk, tapi sobar sajeroning keur ngahuleng teh hatena mah ngagerentet. Para mitra kaum damu, sakumaha nu kauninga kahayang nyirohaya mah Yuliani tetep kudu digawe. Atuh sobar temahna jadi ngahuleng teu lemek teu nyare, kitu deui Yuliani melenguk. Tapi sobar mah sajeroning keur ngahuleng teh hatena ngagerentes. Memang lamun dipikir kana kitu nama teu salah carita anu jadi pamajikan teh. Saleuheung meueus lamun ku aing bisa tuluy kabiayaan, kumaha lamun seugta di tengah-tengah mogok nu tangtu aing ngadon micinan duit teu pugu. Nu jadi anak kaditu teu tepi, ka dieu teu tepi, bari leuheung mogok setengahing jalan. Ari duit ladang usaha sorangan mah kumaha lamun duit meunang nginyeum, akhirna aing engkak-engkakan mikiran hutang. Kitu dina gerentes hate sobar kalawan pok nyarita kanu jadi pamajikan. Ya, ari mamahna nitah kudu digawe mah keur apa? Nyarek moal nitah moal gumantung kana pikiran Yuliani. Kumaha yul daek digawe? Nyirohaya nanya kana pamadegan Yuliani nu keur tungkul. Muhun mama perkawis ngadamel mah teu gampil atuh nu hartosna mah teu gampil lebet tetapi gampil ditampi. Kedah ngadamel serat lamaran kalayan kedah dilampiri rupi-rupi persyaratan sanesna. Bari ngadamel seseratan itu ieu pan nganggo biaya. Saja bitik itu aya deui biaya nu sanesna. Sakinten ngaluarkeun biaya ageung ya aya katampi mah teu panasaran. Kumaha pami teu katampi? Sanos mamah aya nu bade ngalereskeun ge, teu acan kantenan leres henteu na katampi, sedang nu bade manglereskeun teh
teu kitu bae sakedik ageungna kedang nganggo ongkos-ongkos panginten. Bari sakinten anjeunna tiasa ngusahakeun dugi ka hasilna. Narajang eta jalmi ukur ngabubungah wae sangem kasar manipu. Kapan saha nu regalna? Nanging nu bade manglereskeun ge teu sadayana kagungan itikad awon. Ieu mah diantawisna abdi mah sok rajin nguping. Aya jalmi nu sanggem mangusahakeun bari teu hasil. Sakinten dina teu hasilna artosna sawangsu deui kumaha pami? Henteu kalayan dina nu artosna mah kalayan dina jalmina mabur. Cek Yuliani dina nolakna secara jujur, secara jelemes, tur kaharti dasar-dasarna. Da memangnya sok rajin aya jalma nu boga itikad nipu. Memang mama oge sok ngadenge aya nu kitu teh sakumaha nu dicaritakeun ku Yuli bieu. Kalawan mama boga hubungan, sanggup mangusahakeun hayang digawe di bagian kantoran. Oge jalmana beunang dipercaya, tur jalma nu pinter dina nyaritana. Tembal Nyi Rohaya. Siga nu geus yakin bakal hasil lamun ujub teh mah sarua jeung ujub. Nyebutkeun beunang dipercaya tur jelema pinter nyarita atawa dianggap jujur ceuk manehna sorangan. Tapi duka teuing ari ceuk batur mah geus kitu sobar kakara nyarita deui. Eta urang mana mamah nu sanggup ngusahakeun teh. Pokona mah aya we apa enjing page-toge tangtos ka uninga. Awewe lalaki nu sanggup mangusahakeun nepi ka hasilna teh mamah sobar talete kalawan neuteup kana beungeut Nyi Rohaya pamajikanana. Awewe tema Nyi Rohaya ponok. Awewe sobar kaget. Pagawe kantoran atau pagawe di pabrik? Pagawe kantoran lain pagawe di pabrik lain. Kumaha rek bisa ngahubungkeun alin pagawe kantoran atau pagawe pabrik mah? Jadi kade mamari lain pagawe mah ulah gampang dipercaya. Bisingke ngarugikeun ka urang, cek sobar curiga. Lantaran tadi katerangan ti Nyi Rohaya cenah pagawe kantoran lain, pagawe pabrik lain. Calik we papah malah terang enjing we ka dieu. Tema Nyi Rohaya teu panjang lebar terus ka jero deui. Atuh sobar jeung Yuliani ka jero sabab geus magrib. Samalah sobar tuluy ka cai bebersih balik ti cai terus init ka masjid. Rek ngalaksanakeun salat sedang pernah na masjid teh teu sabara jauh ti imam. Isukna nincak ka poe Senen nu kira-kira jam 1 bada lohor. Nyi Rohaya kasemahan ku saurang awewe geus kolot pangawakan bang-bang. Kala cat eta semah awewe ungah pok pupuntenan. Pangapunten, pokna menilamat pareng Yuliani keur maca majalah di kamar. Manehna ngadengeun di luar aya nu pupuntenan. Koloyong Yuliani kaluar ti kamar sarta nemalan bari muka kunci panto. Mangga pokna. Berai panto dibuka horeng semah anyar pinanggi. Atuh Yuliani harita teh neuteup ka semah. Bade ka saha ibu? Bade ka Nyi Mas Rohaya ucu aya linggih kitu. Tema eta awewe bari suraseuri. Aya ibu mangga linggih. Tema Yuliani bus semah ka jero sarta diuk dina kursi. Ari Yuliani ka dapur maksudna ngabejaan Nyi Rohaya indung kukutna nu keur masak. Mama, itu aya tamu bade ka mama. Semah ti mana Yul? Duka ti mana-mana nama mah istri terus rada sepuh. Oh nya ke antos kedapnya. Mama rek kumaha heula leungeun. Ceuk Nyi Rohaya. Siga nu geus apal ka semah koloyong Yuliani ka jero deui kalawan pokna. Antos sakedap ibu pun biang nuju di jamban. Mangga geulis mangga. Di mana kitu ibu teh asa nemean tepang abdi mah? Yuliani ka karatumanya. Ari kapungkur mah di kampung ucu nang aya mangadon ngumara di kota eta di Paliwetan ibu mah ucu. Ti dieu teh rupina mah aya sakilo mah nepangkeun ucu atuh mah teh mah ursi. Temal eta semah ngenalkeun ngaran. Si horeng si mana horeng mah ursih pamajikan Bastari. Kitu de Yuliani ngenalkeun ngaran kalawan patarema dampaleungeun nu teu kungsi sawatari lila pok Nyi Rohaya norojol. Euleul geuning si emma parantos lami mah. Cek Rohaya bangun geus wanoh pisan ka ma ursi. Neme geulis kumaha damang? Temal ma ursi sasalaman. Aya pangesto dina wangkid ieu mah. Yul ngadamaleutkeun atuh haturan ibu. Sabios Nyi Mas ulah ngarepotkeun lah. Henteu mah henteu. Tema Rohaya leos Yuliani ka tukang. Maksudna mah rek nyeuncai-keur semah. Dupi tuang caroge teu acan mulih Nyi Mas. Teu acan mah rupina mah sakedap deui. Dupi putra teh nu neme Nyi Mas.
Sumuhun eta pun anak nu hoyong gaduh damel teh Ma. Ku tante putra sanes ku kitu meuni aya ku tegep naker kagungan putra teh Nyimas. Salirana meuni bang-bang sareng kulit pameun teu hejo carulang. Parantos kagungan caroge Nyimas. Numawi teh keneh jodona mah lah ari kahoyong mah. Ulah waka kagungan salaki margi uswana ge nemeh 18 tahun. Padahal neneng mah tos cekap kagungan caroge teh Nyimas. Mung nya kitu upami tos aya nu bade miharep nya. Ulah dapon ditampi kitu bae Nyimas, zaman ayeuna mah sok aya pameget anu ngangken-ngangkenna. Janten itu teh janten ieu teh ngangken janten direktur padahal mah lah pagawean anggeup tuur. Bari teu acan kantenan. Mama sok ngaros manglebarkeun upami tuang putra kagungan jodoh kanu kirang satia tur teu tiasa nyugemakeun ka anjeunna. Mangkaning tuang putra sakitu demplon sareng tegep naker. Pami mah gaduh anak saperos tuang putra geulis sanes populasan. Aduh, moal bade dijodohkeun kanu hanap-hanap ka aya lagi Nyimas. Nyaan manglebarkeun mama Nyimas. Cek Ma Ursi. Muji kana rupa Nyi Yuliani. Da memangnya Yuliani kasebut tegep tur alus potongan cek basa legeg nama Moloch. Lamun cek basa Mang Udil teh memajarkeun meuni Yahud dadau suradau. Para wargi kaum dangu. Waktu Ma Ursih nyarita kitu ujug-ujug berai panto hareup muka. Barang dilieu koreng sobar kakara balik tas digawe. Geuning aya tamu para Islami, tanya sobar bari manehna ge can apaleun kasema. Name Asep mulih ngadamel Asep. Muhun mana atuh leuteunana ieu teh? Itu Yuli nuju ngadamel, Pak. Tema Rohaya. Punten dikantun heula, Ma. Mangga Asep, mangga. Temal Ma Ursih. Bu sobar ka kamar maksud narek cucul-cucul disalin. Atuh teu kungsi lila sobar kaluar deui ti kamar gek diuk ngareneng jeung Nyi Rohaya pamajikanana. Dupi emah teh nu ti mana teh asum? Sobar ka karatumanya sedeng. Harita teh para mitra sadaya Ma Ursih tuluy ngajawab. Sarakan mati kampung Asep mung sabada papirak sareng si bapa terase ngadon ngumara di kota. Temal Ma Ursih. Majarkeun teh geus pipisahan jeung salakina. Padahal salakina tayalian bastari dihukum nepi ka kiwari can aya beja. Geus kaluar atawa masih keneh dihukum kalawan pok dinyarita. Numawi mata ti mangkukna tosa ka dieu Asep. Jan dipiwarang ieu ku Nyimas saurna teh bade aya kepriwian perkawis tuang putra palai didamel. Oh, janten emah teh nu bade ngalereskeun pun anak. Nuhun atuh upami emah tiasa mangusahakeun nu supados pun anak tiasa lebet mah. Dupi bade dilebetkeun ka kantor mana mak? Atau nepi ka pabrik naon? Cek sobar timuruna mah Ma Ursih. Rek ngasupkeun digawe. Bade lebet ka mana mah kumaha ka palai neneng we, nah palai ka bagian kantoran, nah bade ka bagian pabrik-pabrik. Mung mah sakadar mangkur arekahankeun samampuna ka tiasa mak. Temal Ma Ursih. Sakedapan sobar ngahuleng kalawan caritaan Ma Ursih disambung ku Rohaya. Mama mung sakadar manglereskeun mang narekahkeun apa pamisarat teh mah bade dipangyeratkeun ku si emas supados Yuli engal keing padamelan. Tah kitu Asep sakumaha nu disaurkeun ku tuang garwa janten mama mang narekahankeun. Ma Ursih mairan. Panyanten abdi mah teh nu bade ngalebetkeun didamel. Cek sobar. Hatena mah teu panuju kana maksud nu jadi pamajikan. Ngadon muntang tulung ka dukun lamun dianggap dukun teh mah. Sanes Asep mung mama kapuntangan tulung ku tuang garwa saurna teh neneng sabaros engal kagungan damel. Cek Ma Ursih. Torojo Yuliani mairan cai kopi jeung kue sakeler. Sabios atuh neneng ulah ngarepotkeun. Henteu Ma. Tema Yuliani bari nuna cai jeung kuehna dina meja. Sok di dieu diukna Yul. Cek Rohaya gek Yuliani diuk gigireun sobar. Dupi neneng teh palai kagungan damel geulis. Ma Ursih netep kana beungeut Yuliani. Sedeng nu ditanya samemeh nemalan make ngareret heula ka sobar. Sumuhun. Tema Yuliani teu tatag siga nu asa-asa po. Dupi weton neneng, naon Nyimas? Ma Ursih nanyakeun wedal Yuliani. Weton nama Senen, Ibu. Ih, meuni aya ku nurub cupu nya kagungan putra teh Nyimas, Asep weton Senen panginten tegep. Jalan weton Senen mah kakayona kana kembang, sedang sadayana jalmi utamina mah kaum istri pada resep kana kembang, jalanan kembang teh seungit apanan. Sok ieu naon teh nyambuang ka mana-mana. Cek Ma Ursih nganekeun wedal Senen kana kembang.
bari majah teh kemang sengit. Padahal ke kemang kumaha kemangna teu seungit kabeh, sabodaya kemang babadotan mah teu seungit malah bau pahang. Maursih pok deui. Dupi jenengan neneng saha nyi Mas? Wastana mah Yuliani mung sadinten sok disebat Yuli. Ambuing eta jenengan meuni sae pisan Yuliani. Sanes ku kitu eta neneng. Aduh, nyaan meuni. Eta Asep ku sang neneng tiasaan masih hanya dengan teh nya payus kana rupina. Tah kieu nyi Mas Asep insyaallah kumaha bade dipangnarekahankeun supados neneng enga-enga kaung ngadamel. Malih wengi ieu ge kumaha tos dipangrekeskeun kalentos aya gamaran tangtos neneng bakal kaung ngadamel anu layak rupina mah dina sasi-sasi ge. Ujug-ujug anu ngadamelkeun emung neneng kedah disaratan heula. Cek Maursih ujug majar dina bulan-bulan ieu. Yuliani bakal aya nu niarima digawe. Nyi Rohaya harita nanyakeun. Dupi syaratna naon mah? Tanya Nyi Rohaya neuteub sedeng sobar mah teu lemek teu nyaret. Syaratna mah aya 4 rupi nyi mah jalan kedah ngetang kana waktuna weton neneng. Janten neneng teh Senen lewat naktuna 4. Naon bae nur 4 rupi teh mah? Tanya Rohaya talete. Di antawis namanya neneng Lisa seungit. Neng Lisana kedah Lisa kang kananga nu asli. Kadua bola sutra 4 rupi di antawisna bola sutra bodas, beureum, koneng sareng kayas. Katilu nog hayam kampung, nu kaopatna lawon sutra bodas 4 iket kitu. Cek Maursih nataan syarat-syaratna. 4 iket teh sakumaha mah 4 lamar? Sanes 4 lamar nyi Mas. Mani seueur-seueur teuing 4 iket sami sareng 4 meter kirang langkung. Sareng eta we artos 4 rupi. Nyi Mas ani aya artosna nu 1.000, nu 5.000, nu 10.000 sareng anu 20.000. Eta artosna dibungkus ku lawon bodas kalain kedah dicacana ku neneng. Sakange sanes kangge ibu sanes. Kade nyi Mas Asep ulah kaungan embu tanyen eta artos kangge ibu sanes ya. Mama kasaha ge tara pamrih estu nulung teh nulung saleresna nyi Mas. Kapan anu sanes manyuhunkeun itu teh ieu teh mama tara wantun kitu. Sami sareng ngical ilmu nu kitu teh. Paling-paling mama rajin sok nyuhunkeun kangge syaratna. Neng sanes ical ieu mah sanes. Ngagentosan tilas ngagaleuh syaratna. Mamanya salami janten panarosan teh. Can pernah nyuhunkeun artos kajabi aya nu sipi welasna tina munu tulung. Sakieu-sakieu ge ditampi upami ngagentosan tilas ongkos teh mah. Ngagentosan tilas ongkos jalan tutunggangan teh kedah ngange ongkos kitu. Sakitu syaratna mah nyi Mas. Nu name disanggeukeun ku emak. Ceuk Maursih para mitra nyarita. Meninong terewelang lir kacang dengan kajang lain bobodoan. Ngajelaskeun tina profesi manehanana. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga Maursih ngajelaskeun. Nu aya patula patali sareng profesi anjeunna teh minangka dukun teh. Barang harita Maursih beres ngajelaskeun Nyi Rohaya tuluy nyarita. Kumaha tuh nya mah da teu aya di dieu mah leres ge abdi wawarungan teu sayagi barang nu kitu mah. Pemilik toko ageng mah tangtos aya mung rada tebih ka toko teh mah. Tuh saena mah tadi di jalan ngagaleuh Lisa sareng bola sutra. Ieu ge aya nu pesen nyi Mas mung teu acan aya teh lawon sutra bodasna. Pemi kitu mah nyi Mas ngawiat kangge meser rupina. Tadi we sakantenan meser lawon sutra bodas dupi nog hayam kampung aya panginten di dieu nya nyi Mas. Nog mah aya mah geracan akyul 4 siki dina gantungan. Cek Rohaya. Leos Yuliani nyokot nog hayam ti warung. Kalawan teu lila song dibikeun ka Nyiro karika Rohaya. Adah, mangga atuh nyi Mas ya bilih bade ngagaleuh mah nya. Mangga we ku emak panggaleuhkeun abdi mah bilih lepat sareng bilih aya nu hilap cekap 10.000-eun mah. Ios aya kakirang sakedik mah ku emak ditambihan nyi Mas. Temal mah Maursih. Bari ngarawatan duit salamar 10.000 kalawan teu hararese gancang. Duit teh para mitra rek barang beuli lawon jeung sutra bodas. Waktu Maursih ini teh sobar kakara nyarita pokna. Hari panyana apa mamah teh muntang tulung urusan pagawean keur Juli teh ka jalma nu digawe di kantoran atawa di pabrik. Geuning bet ngumahakeun kapananyaan tau disebut dukun. Nah kira-kira na bari sasil Yuli digawe ku dasar ngumahakeun ka dukun. Ieu mamah
hayang asup digawe meuli nanyakeun ka dukun tapi kudu nyieun heula surat lamaran. Kamana nu rek dituju ku Yuli sajabati kitu make fotokopi KTP, fotokopi STTB. Atuh kudu nyieun ieu surat kelakuan baik ti kapolisian jeung nyieun deui eta surat riwayat hidup jeung nu sejen-sejena. Pas foto deui. Lain apa teu percaya kana urusan pananyaan ngan carana jalma hayang digawe teh. Boh lalaki boh awewe kitu carana sakumaru ditataan ku apa bieu. Lain ngumahakeun ka dukun. Cek sobar nada-nada nama teu satuju kana maksud nu jadi pamajikanana. Amun tang tulung ka dukun anu kasebut mah ursi. Waktos na para wargi.